Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tafsirul ilmi, sareng adapun ari nafsiran ilmu, bahwa maka eta ari tafsir ilmu sifatun eta hiji sifat yatajalla anu jelas ilmu biha ku sifat liman pikeun jalma qomat anu ngalakukeun hiya ku eta sifat bihi ku eta ilmu naon al-madzkuru anu disebut. Wal fiqhu sareng ari fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi, eta mengenal kelembutan ilmu. Qala nyarios saha Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih. Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih, al-fiqhu ari fikih ma'rifatun nafsi, eta mengenal jiwa, malaha naon anu bermanfaat kana nafs, wa ma alaiha sareng naon anu madarat kana nafs. Wa qala sareng nyarios Abu Hanifah mal ilmu, sanes ari ilmu illa lil amali, kajaba pikeun diamalkeun bihi eta ilmu. Wal amalu sareng ari ngamalkeun bihi kana ilmu tarkul ajili, eta ngantunkeun dunia lil ajili pikeun akhirat. Wa ma tafsirul ilmi bahwa sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madzkur. Adapun ari tafsiran ilmu, definisi mengenai ilmu, bahwa sifatun yatajalla biha liman qamat bihil madzkur. Ilmu teh nyaeta hiji sifat anu bisa jelas ku eta sifat teh pikeun jalma anu rek ngalakukeun hal-hal anu disebut. Kan bisa jadi jelas upama tos aya ilmu nama gitu kan, ilmu kedokteran, ilmu fikih oge gitu, bisa jadi terang nu asal tadinan teu terang. Wal fiqhu ari fikih mah ma'rifatu daqaiqil ilmi, ari fikih mah saurna mengenal kelembutan ilmu. Memang rada rumit saras namanya dina masalah fikih teh gitu. Tapi sakumaha rumitna upami tos diketahui mah kelembutan ilmu, cabang-cabang dina ilmu fikih bakal jadi jelas itu saras nama. Qala Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih, kasauran Abu Hanifah mah kieu saeuna teh, al fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha.
Ari pikir teh saur Abu Hanifah mah mengenal naon anu bisa manfaat kana jiwa jeung naon anu matak madarat kana jiwa. Salajengna deui waqala sareng saur Imam Abu Hanifah keneh al ilmu illa lil amali bih wal amalu bihi tarkul ajili lil ajili. Ari ilmu teh lain naon-naon ti kajaba kudu diamalkeun. Ari ngamalkeun ilmu nyaeta ngantunkeun dunya, jadi maksudna mah teu mementingkeun dunya pikeun akhirat. Jadi ari ngamalkeun ilmu teh nyaeta cenah oge ngantunkeun dunya, maksudna teu mentingkeun dunya gitu. Pikeun pibekeleun kanggo di akhirat. Tak gitunya mengenai ngamalkeun ilmu. Bayan bagi maka sapantesna lil insani pikeun manusia naon Allah yaghfala yen henteu mopohokeun insan an nafsihi tina dirina wa ma sareng perkara yan pa'uha nu manfaat ma kana diri wa ma yadurruha sareng perkara nu matak bahaya ma kana diri. Pi ulaha keur di dunyana wa ukhraha sareng keur akhiratna. Fayastajlibu maka narik eta jalma makana perkara yan pa'uha nu bisa manfaat makana dirinya. Waya jetanibu sareng nabihan jalma ma yadurruha kana perkara nu matak bahaya kana diri. Kaila yakuna supaya henteu terjadi naon akluhu akalna jalma wa ilmuhu sareng ilmuna hujjatan eta hujjah alaihi ka eta jalma. Payazdadu tuluy bisa nambah ukubatan kana siksaan. Na'udzu abdi sadaya berlindung billahi ka Allah min sukhtihi tina bebendukna wa iqabihi sareng tina siksana wa qad waroda sareng nyata geus datang fi manaqibil ilmi
dina tingkatan-tingkatan ilmu wa fadailihi sareng kautamaan ilmu naon ayatun ayat-ayat wa akhbarun sareng hadis-hadis sahihatun anu sahih masyhuratun anu populer lam nastagil anu teu katungkul urang bizikriha kana nyebutan neta sadaya kailayatula supaya henteu panjang naon alkitabu kitab ieu pasal netelakeun mengenai masih kana dina mahiyatul ilmi hakikat ilmu payan bagi lil insani alla yaghfala an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha bi ulaha wa ukhraha sapantesna pikeun manusia yani pikeun urang henteu mopohokeun tina dirina baik nu manfaat kana diri jeung anu matak bahaya kana diri di dunia atanapi di akhirat. Maka saurna fayastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha. Maka penting urang teh kedah ngalakukeun hal-hal anu aya manfaatna kana diri jeung nebihan naon rupa anu matak ngabahayakeun kana diri. Jadi urang teh kedah terang. Lamun geus terang, maka urang kedah menarik. Supaya naon? Taya ya. Kaila yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih. Fayazdadu uqubatan. Na'udzubillah min sukhtihi wa iqabi. Supaya teu terjadi akal jeung ilmuna teh henteu jadi hujjah kacilakaan diri anu antukna bakal jadi nambah siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Urang berlindung ka Allah tina bebenduqna nya sareng siksana. Misalnya akal jeung ilmu teh bisa jadi hujjah kacilakaan di mana akal urang geus terkuasai ku nafsu jeung ilmu urang oge bisa nimbulkeun penipuan itu. Ilmu anu teu aya manfaatna kan bisa nyelakakeun diri. Tanu matak urang kudu berlindung ka Allah tina bebenduna sareng siksana. Sabab Allah memang bendukan ka jalma anu teu memperhatikeun kasalametan diri. Wa qad warada fi manaqibil ardi fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun shayatun masyhuratun. Sareng memang tos kawaridnya tos datang keterangan dina masalah tingkatan-tingkatan ilmu sareng kautamaan ilmu ayat-ayat dina Al-Qur'an atanapi hadis-hadis anu sahih
anu populer itu eta teh katerangan teh emang aya kan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah ge bakal ningkatkeun harakat derajat urang. Lamun urang memang berilmu disertai oge beriman. Memang eta mah jaminan Allah. Bahkan dina hadis oge kan aya man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan min turuqil jannah. Bahwa jalma anu nyukruk jalannya pikeun nyuprih ilmu maka manehna teh sarua jeung menempuh jalan-jalan ka surga itu. Jadi memang eta kautamaan ilmu teh memang dijamin ku Allah ge ku Rasulna bahwa jalmi nu berilmu anu memang ilmu na leres itu sanes pikeun nipu batur tapi leres-leres ilmu maka eta jalma teh bakal dilebetkeun ka surga saurna. Saurang milari ilmu teh sami sareng nyukruk gitu jalan ka surga. Lam nastagil bidzikriha kailayatulal kitab. Ta urang cenah teu sibuk hayang nyaritakeun masalah eta nu saraya nu cek nu ti kamari ge kan disebatan kitu nya masalah mahiyatul ilmi supaya teu panjang teuing pembahasan dina ieu kitab teh. Tak itu ieu mengenai mahiyatul ilmi sareng sagalana nu aya dina mahiyatul ilminya. Wallahu a'lam bishawab.